Nah, diapit ku Bapak Wali, bukan Pak Wali. Nah, gitu tak ke kota langsung tarima. Niat ini. Nikahkan ibadah ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula dengan asli Suryani mas kawina perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Tarima abi nikah ka Asih Sulistiani binti Kandi di mas kawinaku emas 10 gram kontan. Kumaha? Saksi. Pilih cekap sah. Ulah ragu-ragu. Ari saksi mah da seueur jangan ditunjuk dua gitunya. Nah, gitunya. Saksi mah da seueur gitunya. Kan anu nuntut dicatat mah dua bener. Nah, siap sareng itunya. Nah, kudu pas ya gitunya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Hilman nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula jenengan Asih Suryani mas kawina perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Tarima abi nikah ka Asih Sulistiani binti Kandi mas kawinaku perhiasan emas 10 gram kontan. Kumaha? Saksi sah. Alhamdulillah. Wabarik Sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarata wa kama alafta baina bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa